Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa subscriber YouTube Mang Cecep Gorbacep anu satia satu manco di mana wae ayana. Dina dangat ayeuna urang neraskeun hanca carpon tina majalah Mangle tahun 1860 hiji nomor 40 hiji. Carpon anu baris kapidangkeun dina dangat ayeuna adat bulan puasa. Ieu yasana Bapak Wirden. Sumangga supados teu nyangkolong teuing kana waktos, wilujeng ngadangukeun. Adat urang priangan khususna urang Sunda umumna dina zaman beh ditu. Zaman aki atawa buyut urang ayeuna biasa sok ngeleleuwihkeun panghormatan kana salah sahiji taun, bulan atawa poe. Taun alif biasana leuwih dihormat tibatan taun ha, jim, dal jeung sajabana. Sabab nurutkeun kepercayaan atanapi adat karuhun urang harita nya dina taun alif eta bakal leuwih loba kajadian-kajadian nu araneh kayaning datangna Ratu Adil, lebur kiamat, runtagna nagara-nagara nu keur jaya jeung sajabana. Nya kitu deui dina bulan mulud, bulan rewah, bulan puasa jeung rayagung sok leuwih dihormatna tibatan upamana bae bulan silih mulud, Jumadi awal, Jumadi akhir jeung Hapit. Salah sahiji keagungan bulan puasa nyaeta nuzulul Quran tanggal 17. Di dieu anu rek dipedar ngan khusus nu patali jeung adat dina bulan puasa bae bisa jadi nurutkeun jujutan filologi mah puasa teh asalna tina upawasa anu haratina kurang leuwih nutup sagala wasa atawa nutup sagala rupa kalakuan anu biasa sok dijalankeun. Baheula oge geus aya puasa teh ngan carana beda jeung puasa nu dijalankeun ku umat Islam ayeuna. Upawasa dina zaman harita bisa jadi dianggap leuwih enteng atawa bisa jadi oge leuwih berat tibatan puasa nu dijalankeun ku umat Islam ayeuna. Sakadar pikeun babandingan bae antara upawasa baheula jeung puasa ayeuna nepi ka urang bisa netepkeun enteng beratna upawasa teh. Ieu dihandap pedaranana bab upawasa baheula. Katang tuanana ngalakonan upawasa ditetepkeun waktuna, lilana jeung sajabana. Ku para ahli agama atawa para puruhita biasana nurutkeun kaperluan anu aya patalina jeung nagara. Upamana bae dina nyang hareupan pagebug, perang jeung sajabana. Nya kitu deui lilana upawasa oge kumaha enteng beratna hal-hal anu disanghareupan teh ngan umumna sok nyokot angka-angka anu dianggap karamat upamana 3, 7, 10 jeung saterusna. Anu ngalakonan upawasa teh ngan raja atanapi para kasatria jeung para puruhita atanapi para brahmana teh. Sanajan kitu rakyat umum oge henteu ari dilarang mah milu ngalakonan upawasa teh ngan henteu deui ari diwajibkeun mah. Jigana hal ieu pisan anu engkena tetep mengaruhan kana tata cara puasa sanggeus datang Islam. Dina upawasa teh meunang nginum cisusu jeung cai jeruk dina waktu anu geus ditangtukeun. Lian ti kitu mah henteu kaidinan barang dahar sajena. Terus nepi ka lebaran, memeh ngalakonan upawasa kudu bebersih heula upamana kuramas, dicukur, ngeretan kuku jeung sajabana disebutna setra atanapi bebersih. Sabada upawasa disebut lebaran hartina enggesan. Dina lebaran teh adatna teh 1 menta hampura, 2 manggihan jalma rea, 3 nadran ka candi. Kecap nadran asalna tina nadra nya eta dewi anu nyekel arwah. Jadi nadran teh muja ka Dewi Nadra. Cara-carana nadran mah henteu rek waka dipedar lantaran tadi oge rek nerangkeun upawasa bae. Tapi saeutik tina hal nadran ieu ngeserna ka urang
Bisa jadi ku pangaruh muterna zaman jadinya karaka astana. Puasa model upawasa seperti anu kasebut cikene moal papanjangan dipedar di dieu lantaran sasat geus pohara teuing katinggaleun zamanna. Jeung asa moal aya di ayana oge moal loba jalma anu rek puasa balik deui ka zaman upawasa mah. Puasa anu rek dicatur di dieu mah puasa zaman ayeuna ditilik tina jihad adat. Tangtu bae akibat proses adaptasi atawa bisa jadi asimilasi. Urang teu kudu heran upama aya sabagian urang Sunda nu ngalakonan puasa teh teu kaditu teu kadieu alias pangaruh Hinduna masih napel. Nurutkeun adat kawin dina bulan puasa pohara dipantangna malah loba anu nyarebut haram atawa henteu sah. Iwal lamun pohara perluna nepi ka teu bisa diengkekeun deui upamana lantaran hiji ditarik kawin ku sabab geus ngareuneuhan, 2 awewena katangkep biasa disebut sundel gelap, katilu kaburu-buru ku waktu arek arindit ngumbara. Pamali campur jeung pamajikan dina bulan puasa. Ari prak-prakanana puasa kieu. Hiji, piisukaneun tanggal hiji puasa atanapi tanggal 28 Rewah sok aya dulag. Biasana disebut dulag kuramas ngabejaan yen isukan munggah puasa. Nu matak disebut dulag kuramas lantaran dina poe eta teh jalma-jalma anu rek ngalakukeun atanapi ngalakonan puasa kudu kuramas beberesih di angir mandi. Memang nurutkeun adat karuhun ti baheula mula di mana urang rek ngalampahkeun pagawean hade kudu bae beberesih heula nyaeta di angir mandi tea. Dina poe ieu keneh tanggal 28 Rewah biasana awewe lalaki sok pada cawis-cawis anu kapalasar geus arindit ti subuh mula. Nepi kaayaan pasar teh dina poe ieu mah rame leuwih ti biasa. Kaayaan sarupa kitu teh rame leuwih ti biasa disebutna marema. Tapi marema ieu ngan khusus dipake pikeun kana karamean pasar atawa umumna karamean di mana nyang hareupan kaistimewaan dina hal agama atawa adat kuno bae. Pikeun karamean sejen-sejen mah tara disebut marema. Eta anu kasebut dieu umumna rakyat biasa, boh di kampung, boh di dayeuh. Sejen deui jeung adat di pakauman atawa kelebean atawa pasantren. Adat di pakauman jeung sabangsana mah dina poe ieu teh sanyana geus nincak kana tanggal hiji puasa pukul 8 peuting. Bada salat Isya sok dituluykeun ku salat taraweh. Dina salat taraweh ieu masjid atanapi tajug sok leuwih ramena tibatan kaayaan biasa sapopoena. Lantaran katambahan ku jalma-jalma anu biasana sok mapohokeun kewajiban 5 waktu oge, ari dina salat taraweh mah sok merlukeun datang ka masjid atawa tajug. Komo katambahan deui ramena ku barudak anu marilu salat taraweh sasat bari ulin atanapi heureuy da eta resep ku surak salim molehna. Maksudna mah salim alaihi anu hartina kasalametan kanggo anjeunna tuluy umum jadi salim moleh. Atanapi di Mang Cacep mah pamirsa mau salim paeh di kebon sereh cenah eta kitu ti payun dia mah dihareureuykeun tehnya ku barudak. Saring sena salat taraweh imam di kampung mah biasana lebe sok mamatahan pok-pokan niat puasa dina poe isukna. Salat taraweh ieu lain ngan sakali bae tapi terus nepi katutup sabulan puasa. Pikeun sawareh jalma anu tas taraweh teh sok aya atanapi teu saeutik anu terus tadarus. Tadarus teh harti sabenerna mah diajar nyaeta maca Quran pilih genti. Sanggeus tadarus can waka baru-buru balik keneh bae tapi sok ngarariung heula jajabur. Jajabur teh nyaeta sawarnaning kadaharan kueh-kueh jeung amis-amis panganteuran tinu ngirim khusus pikeun nu tadarus. 2. Pukul 12 peuting dina tanggal hiji puasa sok aya deui dulag nyaeta dulag janari ngabejaan kudu ngasakan dahareun pikeun dahar janari anu disebut sawur. Sanajan kitu ari amna dahar mah biasana saasakna nu diasakan bae tampolana antara pukul 3 jeung pukul 4.
Peting ieu jeung poe ieu tanggal hiji puasa pohara ramena rame dina harti rame loba nu taraweh jeung rame loba nu puasa. Sanajan sawareh mah puasana jeung tarawehna teh ngan sakadar ngahormat kana bulanna jeung tandaning akur campur ilu biung kabatur jenuk balarea. Buktina sok aya nu nyarita kieu, puasa taraweh kumaha lebe, urang mangan fitrah nadran kuramas, lamun boga sandangna nadran midang atanapi nyandang, tapi urang kudu nyantelkeun fitrah kana puasa tambana lapung sanajan ngan ukur tutup kendang. Puasa tutup kendang teh maksudna ngan mimiti jeung panganggesan bae. Lampah puasa teh jadi pagawean jalma beragama, tapi tata cara bulan puasa mah panda adat sarerea. Buktina karamean pepetasan malam-malam fitrah, mitrahan, midang lebaran, silaturahmi, sasalaman, nadran atawa nyekar ka astana-astana. Ramena teh lain kuno puasa tapi ku adat bulan puasa teh bae. 3. Dina bulan puasa aya peting-peting anu dileuwihkeun panghormatanana tinu sajen-sajena nyaeta ti mimiti malam salikur, terus unggal malam gangsal tepi ka malam salapan likur. Ieu biasana disebut mamaleman. Tandana malam-malam anu kasebut bieu dileuwihkeun tinu sajen nyaeta ti sore keneh samemeh buka geus pasuliwara anu silih kirim kadaharan komo kalabe ka kolot-kolot jeung kanu tadarus di masjid mah. Lian ti kitu aya deui kaleuwihanana teh nyaeta dina malam-malam gangsal teh ti mimiti tanggal salikur mah jalma-jalma gede leutik sok merasang damar di hareupeun imahna jeung sok loba nu kaluar ti imahna, boh cicing di masjid salila-lila, boh ngabungbang di jalan-jalan. Ari sababna pangna kitu eta cenah nurutkeun kapercayaanana dina salah sahiji peting anu gangsal teh bakal turun Lailatul Qadar anu dihalartikeunana ku maranehna. Cenah mah bakal aya kiriman ti Gusti Allah. Lailatul Qadar hartina peting pauntungan. Umumna jalma-jalma dina bulan puasa pohara lalu denganana lantaran nurutkeun kapercayaanana. Dina sajero bulan puasa mah jurig setan jeung diriwat teh dirantean atanapi dikaram dikencarkeunana deui engke sabada lebaran. 4. Sanggeus tepi ka tanggal 30 puasa dur deui dulag saperti dulag kuramas lilana kira-kira sajam. Boh isuk-isuk boh wanci lohor atawa asar maksudna dulag ieu mah ngabejaan yen peuting engke tanggal hiji Sawal walilat lebaran. Kusabab eta sok oge diserebut malam walilat atawa malam takbiran. Disebut malam takbiran pada eta dina peuting ieu mah saputing jeput jalma-jalma pada takbiran. Ari nu matak disebut malam walilat sigana bae pedah dina takbiran teh aya kecap-kecap walillahilham diserebut bae malam walilat. Kusabab ku umat Islam lebaran puasa teh diserebut Idul Fitri jeung dina rukun Islam aya wajib zakat, di antarananya zakat fitrah teh. Dulag anu ieu teh sok diserebut oge dulag fitrah. Ari wajib fitrah ieu biasana ngan dina sajero bulan puasa bae ari waktuna fitrah nurutkeun dina kitab mah timimiti suruh panon poe malam tanggal hiji Sawal dina malam walilat. Tapi praktek nama sok di tanggal salawe keneh. Tadi geus disebut di luhur yen dina maleman lebaran teh jalma-jalma takbiran tug nepi ka isuk. Biasa nama pasambung-sambung ayana di masjid teh lantaran anu nyelang balik heula ka imahna kagantian ku anu datang sakalian rek terus milu salat lebaran. Anu balik heula tadi engkena datang deui ngadon salat lebaran berjamaah. Dina salat lebaran teh seperti dina salat taraweh nu mimiti deui bae sok leuwih loba nu mariluna sanggeus salat lebaran sok terus khutbah. Geus kitu mah tuluy bubar bae ngan samemeh bubar biasana sok sarasalaman heula kan khutbah jeung kapada baturna. Kaayaan atanapi suasana dina poe lebaran ieu biasana rame kunuting suliwer, silih anjangan, sasalaman, silih tobatan, silih hampura, komo ka kolot-kolot kadunungan atawa ka guru-guru. Sawarehna deui sok aya nu terus
ka astana nyaeta nadran. Lebaran hartina enggesan, maksudna enggesan puasa, cek basa Arabna Idul Fitri, hartina balik deui mumuluk. Fitri asal kecap tina putur, hartina mumuluk, maksudna menang deui dahar isuk-isuk. Dinanjang harepan poe lebaran ti kamarina keneh ge sok geus pada bebersih imah, tempat tatamu, amparan jeung sayagi sarwa kadaharan keur nyuguhan nu unggah silaturahmi lebaran. Adat dina poe lebaran sabisa-bisa kudu silih hormat nandakeun poe hade, malah kanu jauh oge perlu ku ngirimkeun surat persaca. Adat dina nadran babawaan anu perlu nyaeta rampe, candana, cai sakendi atawa ergelek jeung saeutik duit keur sedekah kanu ngadoa atawa kuncen. 5. Aya deui adat perbawa ti agama Islam nyaeta sunat puasa nyawalan tina biasana anu sok mangsasapukeun kuburan karuhuna. Bulan Syawal teh mimiti tanggal 2 nepi ka tanggal 7 Syawal, jadi sok aya kolot-kolot alim-alim nu ngalampahkeun sunat puasa nyawalan lilana genep poe. Geus kitu lebaran deui dina tanggal 8 Syawal, biasana disebut lebaran Syawal. Kaayaan lebaran Syawal henteu sarua ramena jeung lebaran puasa, riunganana ngopi, dahar, jeung disayagikeun kupat, lepet, tangtang angin. Jigana kulantaran kitu pisan nu matak di Jawa sok disebut riaya ketupat, hartina lebaran ketupat. Genap panutup. Sakitu pedaran tina bab adat bulan puasa. Pedaran ieu lain maksud nu nulis ngurangan kasucian bulan puasa jeung nurunkeun derajat nilai puasa umumna urang Sunda. Maksud nu nulis ngan sakadar nembongkeun paadatan dina bulan puasa urang priangan, khususna urang Sunda umumna. Dina zaman beh ditu minangka sumbang sambung pangawaruh tina bab adat karuhun, sugan aya paedahna pikeun para mitra anu ayeuna. Bahan-bahana beunang kukumpul tina pangalaman nu nulis dina hirup kumbuh di kampung, hasil pangajaran ti guru anu miwejang. Jeung nu nulis sari tina buku bab adat urang priangan jeung urang Sunda. Lian ti eta jasana Raden Haji Hasan Mustafa. Tamat cenah pamirsa, sakitu anu tiasa kapihatur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.